Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sadayana, terutama dulur-dulur sadaya seweputuna rundayanana pangersa Eyang Rende radhiyallahu anhu. Oke sadaya para putra murid, oke seweputu murid Eyang Rende radhiyallahu anhu. Terutami anu dina ieu acara nu mulia, acara haul Eyang nuju ngempel ngariung sadayana langkung ti payun ti pribados sejak nyangakeun wilujeng boboran siang kasadayana minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Sihapuntenna tina sagala kalepatan kaluputan anu karaos nu teu karaos ngahapunten sadayana oge sejanyungkeun halal tina sagala hak-hak adami anu teu halal ngahalalkeun. Jazakumullah ahsanal jazaa. Sawangsulna bok bilih ayat sanes suudon ieu mah meh jadi kata tekan we keur sadaya. Saha wae mun aya anu pernah ieun kasalahan ka pribados erek keretek ati wungkul, erek diucapkeun, erek dilakukeun, maka pribados waksa ngahampura jeung ngahalalkeun kasaranehan. Malah lain ukur kadulur kasakabeh muslimin muslimat mukminin mukminat, boh nu masih keneh jumeneng, boh nu geus mau. Salajengna dina ieu acara anu kacidar agung oge nu kacida istimewa. Naon pangna disebut istimewa, disebut agung? Karena dua hal. Hal anu kahiji, mun urang dirizkian ku Allah ati bisa cinta, bisa ngagungkeun ka wali Allah, ka ulama Allah, ka nabi Allah, ka rasul Allah, ka para syuhada, ka para sholihin, eta teh perkara nu kacida agung nu istimewa. Da teu kabeh jelema muslim, teu kabeh jelema anu Islam hatena bisa cinta ka wali, ka ulama.
Malah loba nu teu percaya kana kawalian seseorang, walaupun percaya aya nawali dari eta mah dina Quran, tapi teu percaya yen si A, si B, si C eta teh wali. Ayeuna urang di pasihan percaya, di pasihan yakin, di pasihan walaupun darajat yakin ieu teh urang mah pantar urang mah beda jeung wali. Pantar urang mah nu disebut yakin eyak teh wali, yakin urang mah dadon anggar. Sangka berat we anggar. Gitu kan? Dasar wae. Jeung urang yakin bahwa seseorang teh eta teh ulama, bahwa seseorang teh eta teh mati syahid, gitu kan? Bahwa seseorang teh eta teh jelema soleh. Angger pantar urang mah ngeng-ngengana teh nepi kana dzon. Nu disebut saya yakin ini ulama. Dzon we sakaberat. Mata tatkala aya anu ngahujat bahwa muslimin nyebatkeun eta teh wali, aya wali Songo termasuk ka eyang Rene Wali, eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud radhiyallahu anhu wali, gitu kan? Terus aya nu ngahujat di mana manehnya hoyan eta teh wali, naon make jeung nyebutkeun wali, kan? Cukup bae eta teh muslimin gitu. Mana nyebutkeun eta teh wali teh, gitu kan? Teh aya dasarna. Maka dijawab ku pribados sarua jeung silai cek pribados teh. Nah kumaha kitu? Silai ge boga guru. Kaguru silai nyebutna teh ulama, nah nyaho kana hakikatna ulama. Pancet pangeran mah disebut ulama teh innama yakhsyallaha min ibadil ulama, kan? Anu hate nasieun ku Allah teh ya ngan ulama-ulamana. Jadi ulama teh da lain ning katingali beberebetan Quran hadis na katalan Quran hadis aya nu leuwih teh eta ulama teh nyaeta nu atina sieun ku Allah taala, lain ukur ilmu dohir wungkul. Najan ilmu dohirna ngalaut tapi atina teu sieun ku Allah nya ceuk pangeran mah lain ulama teu kaasup kana kriteria innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ari si lain nyaho teu kana hate guru si lain. Sarua we cek dewe gitu sesalaman ulah sok cuan-cawan ya intina mah anger we balik deui kana dzon daing yakin mah nu didawuhkeun ku Allah nu didawuhkeun ku Rasul kitu ge apa nu didawuhkeun ku Rasul anu nisbatna nepi ka urang mah teh kan pan lolobana mah dzon. Upama urangna sahabat Nabi nguping langsung ti Nabi nya moal aya hadis dhaif beh dituna hadis maudhu da ngadenge langsung yakin we gitu kan. Tapi aya teu pernah jeung Nabi mah anger we kena teh lolobana teh dzon ya. Tuh kecuali kan lamun ieu teh hadis teh geus mutawatir sohehna teh sabibir hiji mutawatir kakara bisa jadi dasar keyakinan eta mah. Ari teu nepi kana mutawatir mah najan soheh oge anger we ngesanana teh ngengengana teh jadi dzon sangka berat we anger.
tinggal we ayeuna mah masalahna meunang henteu urang berpedoman kana dzon kitu. Kuring mah boga sangka berat yang rene teh wali tah, tapi naon dasana dzon. Da kuring na ge lain wali. Adapun keterangan hadis anu ceuk anjeun ngomong kieu bahwa mal aya nu nyaho ka wali angin wali pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'riful waliya illal wali. Nu nyaho ka wali angin wali mun bae eta hadis nu dimaksud ku anjeun teh mal aya nu nyaho ka wali ieu teh wali Allah angin wali deui. Da wali deui mah nyaho kana hakikatul amri, hakikatna perkara itu kan. Eta mah artina lamun nu dimaksud kitu ku anjeun kitu maknana berarti eta mah nyaritakeun moal aya nu nyaho kana hakikatna kawalian seseorang angin wali. Da kuring mah lain nyaritakeun hakikat dzon kuring sangka berat yen ieu teh wali kitu lain nyaritakeun hakikat. Siga anjeun we nyebutkeun guru anjeun teh ulama sangka berat yen eta teh ulama kitu. Tah ayeuna tinggal urang ayeuna sok hukuman ceuk fikih meunang teu bersandar kana dzon alasanana dzon kan lain ukur meunang. Apa dzon teh kudu jadi kekuatan hukum ngantang tuh berendek nepi kana dzon teh kudu aya dalil-dalil, kudu aya korinah kudu aya tanda-tandana kana kawalian seseorang, kana kaulamaan seseorang anu sesuai tanda-tanda ieu teh sareng dawuh-dawuh Allah, dawuh-dawuh junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eret we ya ku urang direret kumaha ari eyang redek teh nepi ka sohor ya ceuk kalolobaan jalma-jalma anu ararapa bahwa mantenana teh waliullah walina Allah. Nah aya korinah-korinahna aya tanda-tandana kan anu ngagiring kana dzon sangka berat yen anjeunana teh adalah waliullah katenang naon diantarana nupang utama-utamana adalah istiqomah. Pang utama-utamana tanda kawalian seseorang teh istiqomah. Istiqomah teh kumaha kukuh pengkuh gitu kan pageuh ancek tengijing sila bengkok sembah kan? Selalu aya dina rel pangeran, selalu aya dina as-siratal mustaqim. Istiqomah teh kitu. Selalu aya dina ngajalankeun kana parentah pangeran, turut tumut kana aturan pangeran, ngajauhan larangan-larangan pangeran. Istiqomah dohirna istiqomah, batina istiqomah. Dina mimiti iman istiqomah teh nya ya, nepi ka ilmu, nepi ka niat, gitu kan? Tuluy nepi ka akhlakul karimah, tuluy nepi ka amal soleh, tuluy nepi ka kalimat thayyibah,
istiqomah. Di mana bisa istiqomah nepi ka pae eta teh wali. Ciri wali teh kitu. Mawi dina Quran pamiku urang ditinggal ayat anu kahiji contoh Allah dadawuh kieu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala dawuhan Allah sing ingat inna auliya Allahi sa'nyana wali-wali Allah la khaufun alaihim eta wali-wali Allah boga sifat boga watak naon sifatna naon watakna la khaufun alaihim nu dipikasieun walahum yahzanun nu dipikasedih nu dipikasieun nu dipikasedih. Ciri naon ciri wali tuh. Tingali deui dina ayat sawareh deui hiji deui Allah dadawuh kieu sarua teh ujungna teh redaksina teh innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sarua redaksi dina ujung innal ladzina qalu rabbuna Allah sanyana jalma-jalma anu ngucapkeun rabbuna Allah ari rob kami eta Allah. Rob teh naon maknana teh? Nyaeta nu nyiptakeun kami eta Allah. Nu ngurus kami nyaeta Allah. Nu ngamiliki segala sesuatu kami nyaeta Allah. Nu ngatur segala urusan kami nyaeta Allah. Ya, nu ngarajai kami nyaeta Allah. Gitu artina Rabbuna teh. Ya, nu ngamiliki segala sesuatu kami nyaeta Allah. Sumastaqam dawuhan Allah. Tuluy eta jalma-jalma istiqomah. Tadina keyakinan eta teh istiqomah. Istiqomah dina ngalakonan muktadha ketentuan-ketentuan anu diucapkeun ku maranehanana. Ya. Itu mana istaqam. Dah. Dawuhan Allah tajalma nu bisa kitu fala khaufun alaihim maka eta jalma boga sifat boga watek atina eueuh kasieun walahum yahzanun jeung atina eueuh ka sedih. Sarua oh jadi anak itu digabungkan tafsirul ayat bil ayat, nafsirkeun ayat ku ayat berarti wali-wali Allah teh nyaeta jelema nu istiqomah teh. Da geuning sarua ti ditu ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gitu kan? Benar henteu? Benar ente? Allah kita cai naon teh.
Allah 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 Allah. Paham? Cirina wali teh naon cenah istiqomah. Ke buahna tina istiqomah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Reret deui kana ayat lain. Ari wali nu istiqomah teh kan anu fala khaufun alaihim walahum yahzanun watakna teh atina teh eueuh kasieun eueuh ka sedih. Kumaha kaayaan kahirupan aranjeunana kieu dawuhan Allah. Sumping deui dawuhan Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ari ayat tadi mah ya tsumastaqamu te fala khaufun kan dina naon itu teh dina surat Al-Ahqaf. Ari ieu mah dina surat Fusilat lain kitu redaksina. Sabada tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wala tahzanu. Palebah Allah takhafu wala tahzanu berarti sawa. Jeung fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ngan fala takhafu wala tahzanu ieu ngajelaskeun teknisna nepi ka atina teu aya kasieun, atina teu aya kasedih teh si horeng teknisna teh meureun we aya nu ngajangjian. Kumaha nu ngajangjianana? Fala takhafu wala tahzanu. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum fihi kumaha wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah 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 Allah. Coba perhatikan dawuhan Allah ieu. Innalladzina qalu sanyanyana jalma-jalma anu ngararomong kieu Rabbunallah ari zat anu nyieun kuring sararea nyaeta Allah. Ari zat anu ngurus kuring sararea kan nyaeta Allah. Ari zat anu ngatur segala sesuatu kuring sararea nyaeta Allah. Ari zat nu ngamiliki segala sesuatu kuring sararea nyaeta Allah. Ari zat anu mangeranan kuring sararea nyaeta Allah. Geus kitu summas taqam tuluy we ari istiqamah
tuluy istiqomah. Geus kitu dawuhan Allah, di mana maranehanana geus bisa istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, pasti ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat, tatanazzalu, turun para malaikat, tiga bergantian. Tatanazzalu, turun dia para malaikat,